Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Cing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios Sumpah Pocong dina seri kaopat anu direka atanapi ngaran pengarangna teh Ki Harja. Mitra kaum dangu hapunten bilih manawi aya kasamianana dina nami gelar tempat oge sajabina lumawi sakali deui ieu mangansa ukur reka carios anu didamel atanapi diserat ku Ki Harja etang-etang kangge hiburan urang sadayana. Kukituna mitra kaum dangu supados tong nyangkolong teuing kana waktos dupina mangga dikawitan wae ieu carios dongeng Sumpah Pocong dina seri kaopat. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu nyarioskeun di bada asar kabeh santri balubar tina ngaosna teu kalangkung Jaka jeung Mahendra. Kiwari anjeunna masih keneh duduaan di masjid ngaler ngidul ngobrolkeun Winarsih jeung Mahendra. Tra, waktos beurang kaluargi Winarsih teh dongkap ka bumi bapa. Intina gunem catur harita aya beja nikah urang jeung Winarsih bakal saenggalna dimajengkeun di sasih payun ieu tedra. Kocapna Jaka ka Mahendra. Mahendra nu ngadanguna ngiring bingah dupi ngaran ka batur. Senengna ngiring ku seneng, sedihna oge ngiring ku sedih. Babaturan ti leuleutik geus lain siga ka batur nanging siga ka adi jeung lanceuk kitu pamikirna Mahendra ka Jaka. Alhamdulillah Jak, pamikitu mah langkung sae. Dupi bagja pisan pastina bisa ningal maneh teh pangantenan jeung Winarsih Jak. Kocapna Mahendra ka Jaka bari keom para mitra. Jaka kitu deui, memang leres hatena Jaka teh banget ku seneng dupi bade enggal janten laki Rabi jeung Winarsih. Saur ibuna Winarsih bakal diayakeun pesta rakyat oge 3 poe 3 peuting dra kangge hiburan wargi lembur. Di antawisna teh aya wayang golek, wayang kulit, seni Sunda sareng anu sanesna nya intina mah kana seni-seni budaya anu sejena. Ceuk Jaka para mitra harita nyarioskeun bari bingah ku sanyatana. Bingah taya padana numawi karejekian kuno kawasa kenging calon ti anak menak di lemburna. Asik bisa nempo si cepot jeung dawala pamikitu mah euy Jak. Hebat jeung bagea Jak ningal maneh ku meunangkeun nasib anu alus. Salian ti Winarsih teh budakna geulis, maneh nama katurunan menak alias darah biru janten moal rempan ka payuna pikeun turunan oge Jak. Mahendra kocapna bari bingah teh ikhlas ridho dina manahna ngocap. Di dieu Mahendra teu aya sabijil beas oge ngabogaan rasa sirikna ka Jaka salaku batur ulina para mitra. Amin ya robbal alamin. Nah ayeuna kantun maneh dra cobi atuh geus wayahna balaka ka uing. Maneh teh bogoh ka saha ieu teh dra? Taros Jaka kiwari. Mahendra ukur mesem dupi ngadangu tarosan Jaka harita. Jak, maneh teh geus dibejakeun. Kiwari mah urang teh teu acan aya tujuan hate bade ka saha jeung sahana Jak. Kahiji urang mah masih mikiran indung,
Kadua ngaran jelma teu boga, rek kasaha neudeun hate ge sok leutik kawanen. Ceuk Mahendra beja kajaka nu saleresna. Dupi ngarasa hirup janten jelema leutik teu rea loba laguna bade kumaha jeung kukumahana para mitra. Ye, ulah kitu atuh Dra. Langkung saya jadi lalaki mah kudu wanter. Perkawis urang teh bisa menangkeun eta awewe mah lain aya patalianana jeung harta. Sabab kahiji intina mah silih deudeuhna heula. Rumah tanggi teu silih deudeuh bakal goreng dilakonanana Dra. Waler jaka ka Mahendra, anjeuna kasentug ku cara jaka nyarita. Brai sadar jeung ngarasanya pikiranana ngadadak tagen asaning aya hibar nu ngaraksuk janten wanter kana jati dirina. Bener oge cek maneh Jak. Mun urang mikir terus kana nasib dugi teu wanter bade neangan calon, rek ira atuh menangkeunana nya Jak. Ngaran jodoh memang moal ka mana, tapi aya hak oge pan keur urang neanganana. Kocap Mahendra, wandana cenghar jeung langkung sumanget deui. Siganing harita ngaran sawawa teh asa karek tumibah dina pikiranana para mitra. Nya kitu atuh Dra. Sok ayeuna mah geura teangan. Moal nya urang ge teu ngabantu maneh. Paribasa perkawis mas kawin teuing mah mun urang geus jadi salaku winarsi boga damel nu leres pasti dibantu maneh ge Dra ku urang. Da piraku salaku batur teh pisan belana sedengkeun maneh geus bela sagala-galana pikeun urang. Kocap jaka ka Mahendra. Harita jaka jeung Mahendra istuning silih bingah lantaran teu aya di antawis manehna rasa sirik jeung sajabina. Nu aya malah silih belana salaku batur ti leuleutik para mitra. Para mitra kaum dangu, dina harita kalersan di bumi nama Mabarkun tos aya Mang Aim salaku mamang Naneng Enda. Nu teu sanes nuju gunem catur sareng Bunyai Salamah oge Mama Barkun. Dupi nuju ngadangukeun masalah, nyaeta ngadukeun masalah anu dirandapanana ku Neng Endah salaku anak lanceukna. Janten kitu Haji, dupi punten 1000 pangapuntenna simkuring ngadugikeun perkawis ieu teh. Bili janten reas jeung benduna Wahaji ka simkuring, teu kirang-kirang simkuring nyuhun dihapunten ku Wahaji oge Ibu Haji. Kocapna Mang Aim harita dicaturkeun geus ngadugikeun sadaya perkawisna ka Mama Barkun jeung Bunyai Salamah. Ya ampun Aim, justru Wahaji geus pikir jeung asa kumaha ieu teh. Dupi putra wa geuningan ku kitu nya. Kocapna Mama Barkun. Reas pisan terang masalah kiwari anu didugikeun ku Mang Aim. Sumuhun Aim, dina hal ieu Aim teu salah. Ngantea ibu ge janten kumaha asa percaya jeung teu percaya dupi putra ibu teh sanggem ka kitu. Nyaeta nyorengan kana mikolot. Kocapna Bunyai Salamah. Ngaran kolot nu terang kitu ka putrana. Aya rasa mangmang jeung sedih. Mun nyatana jaka teh leres wantun geus nyieun aib ka kaluargi. Sumuhun Bu Haji, dupi dina hal ieu salaku kolot ngahanjakalkeun kana kalakuan masing-masingna. Nanging dupi kumaha pamitos kajantenan, istuning ieu teh mangrupi aib nu ditanggung ku urang sadaya salaku kolotna. Walerna Mang Aim, kiwari panuturna ukur nepikeun saena nu geus teu dipanjang pondokkeun deui para mitra. Upami kitu beresna tangto sadaya rencana nu geus tadi beurang ku kami salujuan ka kaluarga Winarsi. Nyaeta dupi bakal dimajengkeunana nikahna Jaka sareng Winarsi teh. Urang kada saenggana aya omongan supados dibatalkeun wae heula Bu ka kaluarga Raden Mas Suganda jeung Nyai Mas Karesari. Ananging resiko itu kieuna keun bapa anu nanggung. Asalkeun tanggung jawabna kiwari urang ka kaluarga Mangkosasi kada dinyatakeun. Mun salaresna ieu teh geus dilakukeun ku Jaka. Kocapna Mama Barkun, rasa hate nu hariwang kiwari ngabubuhan kana pikiranana. Dugi gemeter nu saenyana nampi wartos ti Mang Aim kiwari ngeunaan Jaka salaku putrana para mitra.
Alhamdulillah Wahaji pami kitu leresna tanggapan ti Wahaji. Ngan dina hal ieu oge tangtosna ulah saukur kada cara kolot hungkul panginten anu berpihak. Langkung saya kumaha upami Den Jaka teh diangkir oge supados urang taroskeun. Nah leres anjeunna atanapi sanes anu geus ngalakukeunana Wahaji. Nu mawi sim kuring dina hal ieu oge alim janten fitnah. Dupi saukur ngakon pangaduan ti sawaleh pihak sanaos eta teh kaluargi kuring wah. Kocapna Mang Aim harita tangtosna bijaksana. Leres mun kedah ditaroskeun oge ka Jaka. Nu mawi ngaran kolot ukur bisa ngabela sabab katerangan nu saleresna kedah bijil ti kocapna Jaka nyalira. Sumuhun Aim tangtos dina hal ieu Jaka kedah ditaros ku ulah. Sakedap antosan dupi bade disauran heula Jakana nu mawi tadi mah aya lima sigit keneh da sareng Mahendra. Kocapna Mama Barkun. Nanging harita bade disauran kaleresan Jaka teh tos aya dipanto. Bariku adab Jaka nyalam kasadayana para mitra. Assalamualaikum. Aya Mang Aim sinariun Mang nuju silaturahim ka Bapak Sugan. Kocap Jaka salim kasadayana harita teu kakantun ka ibuna. Nanging Jaka ngaraos aneh ningal wanda ibuna nu geus ngembeng cisoca jeung wanda ramana nu kiwari dugi gemeteran sakujur awakna para mitra. Alhamdulillah Den, sumuhun kahiji amang silaturahim ka Uwah Haji oge Bu Haji, kaduana memang aya peryogi sareng Den Jaka oge. Kocap Mang Aim harita janten Jaka ge tegrasa manahna asa ngorenjag. Rusras pikiranana teu puguh dina harita para mitra. Sumuhun Jaka dupi nyemahna Mang Aim kiwari aya peryoginya nu banget gentingna sareng penting pikeun kaluarga urang ayeuna. Utamina perkawis endah sareng maneh. Kocapna Mama Barkun. Jaka beuki teu ngarti, bingung ninggal kararai sadayana di dieu. Anjeunna ngarasa aneh jeung kabingungan para mitra. Perkawis Jaka sareng endah. Dupi perkawis naon ieu teh webah? Tarosna Jaka harita karamana. Janten bingung sadayana kiwari. Istuning ayana Jaka nu naros kitu nu mawi tangtosna mun leres Jaka teh sapertos nu diwartosan ku Mang Aim dina nyebatkeun endah jeung Jaka ge Jaka kedahna geus ngarti jeung surti. Kunaon ieu teh? Yanten kieu Jaka? Mang Aim ngadugikeun perkawis ning endah. Salaku santri Abah oge paning endah teh. Jelasna ning endah anak Mang Engkos jeung Birini ieu teh. Nya eta kiwari teh anjeunna nuju meteng kenging sasasi bade lebet kadua sasi. Nya nanging numutkeun pangakon ti Neng Endah lalaki anu ngametenganana eta teh maneh. Ku kituna dongkapna Mang Aim kiwari ka dieu bade muguhkeun pangaduanana ka Jaka. Nah laras atanapi henteu. Nu mawi pamileres sangtos Abah sareng Ibu kiwari kedah bisa nulungan dugi ulah ka janten Aib kangge masing-masing kaluargi. Nu mawi mun dugi betus ka Baham Batur tangtos bisa ngaragrakeun martabat masing-masing kaluargi Jaka. Kocapna Mama Barkun harita para mitra. Jaka nu ngadanguna reuas taya kacida. Jantungna ratug alatan perkawis eta. Sumuhun Den Jaka. Dupi Mang Aim teh kaperyogianana leres sapertos nu didugikeun ku Haji nembe. Nu mawi amang percanten dina hal ieu Den Jaka bakal jujur pikeun ngawalerna. Tuturna kocap Mang Aim harita muguhkeun deui ka pangdugian Mama Barkun ka Jaka anu dimaksadna para mitra. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui dongengna para mitra. Harita dumeh ditaros kitu ku Ramana sareng Mang Aim, janten Jaka teh reuas ku sanyatana. Astagfirullahaladzim. Bapak, Ibu oge Mang Aim percanten panginten ka Jaka. Salami ieu Jaka ka Endah teu aya pisan caketna. Patepangge ukur mun kalaresan nuju sareng Winarsi.
Dume endah teh pan babaturan Winarsi mang. Oge jaka piraku teuing ngalanggar perintah Allah. Jaka sanes lalaki nu kitu Pak, komo wantun ngaruksa kasucian batur. Waler jaka harita indung ramana jeung Mang Aim ngerasa aneh ku ngadangu kocap jaka harita. Dupi resmaya tengah lakukeun jaka. Taros Mama Barkun ka jaka harita negeskeun deui kangge kasakian kalina. Demi Allah Rasulullah, tallahi bilahi jaka teu ngalakukeun saeutik oge dina hal ieu bah. Waler jaka karamana dupi harita nu sanes nageh teu bisa ngomong nanaon. Dupi jaka tos ngawalar kitu mah para mitra. Abah percanten ka jaka. Nu mawi kantenan jaka geus wantun nyebatkeun sumpah ku huruf kosam kalawan sumpah nu disanggakeun ku asma Allah. Kitu geuning Ahim. Panginten hal ieu saena langkung didugikeun heula wae ka Mangko Sasihna. Nu mawi katerangan jaka kitu nyatana ieu teh. Kocapna Mama Barkun harita. Janten Mang Aim nu tos nampi walaran jaka nu teu pisan saur ngalakukeun atanapi ngaruksa kasucian yang endah kiwari. Janten bahan dugikeuneun ka Mangko Sasih jeung birini. Sumuhun Haji. Oge Ibu Haji kali den jaka panginten hatur nuhun tos disugumakeun amang nyemah teh. Insyaallah langkung saena panginten amang bade dugikeun wae sadaya walaran ti den jaka teh ka ramana ning endah. Ku kituna simkuring pamit permios Haji oge Ibu. Bilih salah kocap sareng sajabina tong kirang-kirang ngapunten ka abdinya Bu. Mangga Haji. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pamitna Mang Aim harita janten mantun hasil nu masih kedah didugikeuneun ka Mangko Sasih tina katerangan jaka nu geus kocap sumpah teu pisan ngalakukeunana para mitra. Kitu deui jaka nu kiwari janten kenging musibahna nya anjeunna teh rasa manahna teu geunaheun keur dibawahna. Para mitra kaum dangu dicarioskeun di waktos peuting. Lembur teu biasana aya sora gagak anu nguriling ka pamukiman. Jagat anu meredong ukur kacaangan ku damar songsong di unggal tepas rorompok wargi. Janten keung jeung geeuman kiwari dirasana katambah rewos peuting nu dibawa angin nu ngahaliwi rada jarang dugi ngalekep berasa jagatna. Kiwari Mang Aim nuju aya di bumi Mangko Sasih disarengan ku birini. Kiwari Mang Aim ngadugikeun sadaya wartos anu ditampina hasil nyemah keur sonten ka Mama Barkun. Kocapna teu manjang jeung mondokeun istuning naon anu ditampina dibejakeun sanyatana. Urang ngajar. Janten arek kitu mah sami ngaranna nincak-nincak harga diri urang ieu teh kaluarga Barkun teh atuh Aim. Kocapna Mang Engkos nu harita banget ambekna dumeh ngadangu beja nu didugikeun ti Mang Aim nya eta beja ti jaka jeung Mama Barkun kiwari. Sabar Kang, memang sesa dina hal ieu nu mawi kaluargi urang dina kaayaan anu lemah. Nanging akang ge ulah gagabah heula. Sahat terang kocap jaka teh leres. Kocap Mang Aim kiwari para mitra anjeunna langkung milih nengahan dina rasa ambek Mangko Sasih kiwari ka kaluargi Mama Barkun. Janten maneh langkung keleh percaya ka jaka. Hah? Ting bating ka kaponakan nyalira Aim. Tembalna harita Mangko Sasih bari balik naros ka Mang Aim. Wandana beureum alisna kerung, kumisna ngajengis beureupna ngeupel. Sabar Kang, sabar. Sabar sanes kitu maksudna Ahim. Dina hal ieu langkung saya cobi urang taros wae deui ka endah teh. Nu mawi dina hal ieu urang kedah sabar heula. Sumuhun Kang, sabar. Hayu urang bereskeun sasarengan moalnya kuring ge teu bela kaponakan. Kantenan ieu teh da ponakan sorangan atuh Kang. Kocap oge Mang Aim harita. Mang Engkos janten leuleus deui tina ambekna. Dumeh ngadangu kana pangarah birini jeung Mang Aim. Upami kitu cobi Bu, endana diangkir deui ka dieu. Supados jujur manehna teh.
Saha si lalakina nunggus ngametengkeunana? Kocapna harita mangkosasi. Birini lajeng muru ka kamar Endah. Harita Endah bari disarangan indungna ngiring calik dina pasemahan ngadep ka Rama jeung pamanna. Neng Endah, janten paman ka dieu istuning mantun kategesan ti Jaka anak Mama Barkun. Nu saurna pangakon Neng, yen lalaki anu tos nyarean Neng teh Jaka anakna Mama Barkun. Nanging harita kene, paman menangkeun jawaban ti Jakana dugi kasumpah demi Allah anjeunna teh teu pisan saeutik oge ngarasa ngaruksa kasucian Neng. Ku kituna sanes paman teu percaya ka Neng di dieu. Nanging panginten kiwari paman palaya langsung ngadangu ti pangakon kocap Neng nyalira. Supados masalah ieu aya bong bolongna pikeun dihadean. Kocap Mang Aim harita para mitra naros dina nyatana ka Neng Endah palai ngadangu anu saleresna nyaeta ngadangu langsung ti Neng Endah na nyalira. Teu ngakukeun ieu teh anakna paman. Ya Allah, tega teuing Kang Jaka. Teu sangka, ku teu sangkana anjeunna geus kocap janji bakal tanggung jawab nanging malah mungkir ku sanyana. Demi Allah, demi Rasulullah paman, sabab Endah lain keur ngimpen. Endah teh lain oge Siti Maryam. Nu teu pisan kecambah ku hiji lalaki oge tiasa meteng. Sadayana teh dilakukeun ku Kang Jaka jeung Endah dipaturon ieu teh kalayan sami sareng sukana paman. Kocapna Endah cipanon balilihan maseuhan pipi, indungna turut nyusutan ku Ramona. Bari sakapeung ngempuk-ngempuk kana leungeunna Neng Endah. Sabar Neng, kiwari paman kali bapa nuju neangan jalana pikeun ngalareskeun sadaya pangakon ti masing-masing. Nu mawi numutkeun Endah kitu tapi saur Jaka pan lain. Janten ieu teh aya titik tepungna ieu teh geulis. Kocapna Birini salaku indungna masih nyabaran keneh dupi hal nu dirandapan ku anakna. Ngaraos sadar anjeunna salaku korban para mitra. Geuning Aim, moal nya dina hal nu keur genting kieu Endah teh bohong. Kantenan geus kuantun sumpah oge dina kocapna. Sedengkeun mun cara Jaka teh ngejat keur ngakonkeun istuni ngajak pasewat parang jeung akang ieu mah. Hartosna geus siap maot eta budak teh. Kocap deui mangkosasi. Kiwari Mang Aim ge janten bingung oge heran. Nu mawi pangakon antawis Jaka jeung Neng Endah silih keukeuhna ku masing-masing pangakonna para mitra. Sabar Kang, urang ulah kapancing amarah. Dupi pasti hal ieu bisa diomongkeun pikeun ngahadeanana. Sok sanaos tina sadaya pangakon teh lain-lain, nanging tangtos kapayuna aya poe anu pasti pikeun ngakurkeun ieu teh Kang. Kocap deui Mang Aim ka mangkosasi. Nanging kiwari mangkosasi ku memang teu narima upami kedahna janten korban anakna ku Jaka. Nu alim ngakonkeun pagaweanana dugi tos nyieun Endah teh meteng. Tangtos saha wae kolotna moal jauh jeung mangkosasi mun dina kaayaan sapertos kitu bakal ambek jeung nyesek dina nampina. Geus enak kieu wae Im. Akang langkung wantun lah ayeuna mah keur nanggung wirang upami anak akang anu geus ngabohongnya. Paribasana kedah maot ge akang ridho asal harga diri urang ulah dihinakeun teuing kieu lah. Dina perkawis ieu amang ngutuskeun ka Aim pikeun tulung dugikeun ka kaluarga Barkun. Pikeun diayakeun sumpah pocong nyaeta ku Endah jeung Jaka. Sumpah pocong mangrupi sumpah kapercantenan adat. Saha nu jujur bakal salamet, saha nu bohong bakal beunang balai atanapi musibah ka sakabeh turunanana dugi ka pati. Nu mawi numutkeun akang ukur sumpah pocong nu bisa nangtoskeun kabeneran di antawis masing-masing ieu budak. Kocapna mangkosasi para mitra. Rame ku sanyatana geus wantun pikeun ti heula ngadugikeun ka Mang Aim nu kedah diayakeun sumpah pocong numutkeun adat kapercantenan leluhur. Nu mawi sumpah pocong nu bakal mutuskeun saha nu bener jeung saha nu geus bohong di antawis Endah jeung Jaka. Astagfirullah, Kang naha teu dipikir heula ieu teh, sumpah pocong teh sakral Kang. Musibahna lain saukur ditampi kanu ngalakonan sumpahna wungkul. Tapi urang-urang salaku dulur katurunanana bakal nampi musibah nu moal bisa dipegat Kang. Kocapna Mang Aim para mitra. Kiwari ngemutan deui pikeun Mang Engkos nu kedah mikir dua kali dina hal bade mutuskeun nu kedah ngayakeun sumpah pocong. Sumuhun Kang, cobi mun aya jalan keluar deui, langkung sae ku jalan sejena Kang. Nu mawi sumpah pocong teh banget bahayana. Salah-salah mun musibah teh ninggang ka keluarga urang Kang. Birini kocapna kusami jeung adina
Numawi sumpah pocong lain sumpah keur dipake ulin-ulinan para mitra. Endah kersa ngalakukeun sumpah pocong mah. Numawi endah jujur. Jang memang laras lalaki nu geus nyaren endah teh Kang Jaka. Endah siap ngalakukeun sumpah pocong demi nyelamatkeun harga diri kaluargi mah. Tutur kocapna neng endah kiwari nu janten buleud kana niat Mang Engkos harita nu keukeuh kedah diayakeunana sumpah pocong. Duh, aranya nih ngedangu sorangan kumaha endah siap napikeun ngalakona sumpah pocong. Istuning ya teh ngabuktikeun anak urang teh geus jujur ya teh aing. Dupi supados langkung ka saksi ku sakabeh jelema di lembur Cisalanga. Saha sebenarnya di dieu teh nu bakal rusak harga dirina. Ukur sumpah pocong cara jitu keur nangtoskeunana im. Ceuk Mang Engkos, keukeuh ku carana jeung keukeuh ngalindungan harga diri kaluargina. Upami kitu larasna, nya di dieu panginten aing ge teu bisa nanaon deui Kang. Nyawios lah perkawis menta diayakeunana sumpah pocong bakal didugikeun ka Mama Barkun isukan ku kuring ka ditu. Pamugi Allah nyarangan kasayan ka urang sadayana, amin. Walerna Mang Aim para mitra, harita janten geus saluyu, katangtosan nu bakal didugikeun pikeun meuntaskeun ieu masalah bade diayakeun sumpah pocong. Anjeunna bakal ngadugikeun deui ka Mama Barkun nu geus teu bisa ditawar-tawar deui dina engke mun anjeunna ngadugikeun perkawis ieu ka Jaka jeung kaluargi Mama Barkun. Neng Nong para mitra. Dongengna kabujeng Neng Nong nya. Insyaallah urang lajengkeun deui engke dina seri kalima. Numawi ieu teh cariosna rame. Kumaha ieu teh lalampahan anu dimaksad ku Ki Harja perkawis Jaka sareng Endah utamina dina lalakon sumpah pocongnya nya urang antosan wae para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur ti sim kuring ayana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.